Doa seorang anak kakolot anu geus meninggal dunia eta hajan tage kalakuan anakna tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingkap-nyingkapkeun androk, naik tukang maksiat, segala diinum, segala dipaehan, segala dihakan, tetep doana eta mangpaat bae bagi kolotna. Moal eta sebab kalakuan anakna beuki maksiat di alam dunia ngadoakeun ka anak doana ditolak moal karena naon di dieu. Wabil jumlati du'aul mu'mini li abawahi mufidun bi baron kana au pajiron. Doa anu dilontarkeun ku seorang anak ka kolotna, endek anakna eta ahli maksiat, endek anakna jelema endah, nu penting daek ngadoakeun ka kolotna, maka doana eta datang bae ka kolotna bari jeung bisa dirasakeun bae ku kolotna. Urang bisa walaupun orang bisa kuari, orang bisa dikatakan orang eta gagal untuk jadi manfaat bagi jelema loba, ngeun usahakeun urang eta tetep bermanfaat bagi kolot urang. Dengan cara kumaha? Dengan cara ngadoakeun ka kolot. Nek kalakuan urang doang ku kumaha ge.